Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, can anggeus carita thariqah ngan dicukupkeun sakieu heula ala kadar jang gambaran-gambaran bae can nyaritakeun tentang karomah-karomahna. Nyaritakeun karomah Buyut Mansur nu sok didongengkeun ku kolot urang, ku guru urang, pohara jasa. Aya jelema nu minta wiridan lantaran di lemburna loba pamalingan. Batang ka Buyut Mansur dibere wiridanan apan mantep geus kieu bae wiridanana nya wiridkeun ku sia rezeki geus dibagi milik moal pahili sia nyaho aing leuwih nyaho wiridkeun eta ku sia tengah peuting ge pamalingan moal daekeun beneran diwiridkeun rezeki geus dibagi milik moal pahili sia nyaho aing leuwih nyaho rezeki geus dibagi milik geus sia nyaho aing leuwih nyaho aya pamalingan ka dieu boh atuh aing dikanyahokeun burungkunya sia nyaho aing leuwih ya Allah ya Rabbi isuk-isuk nang hampura enaon kula hampura aduh geus dikanyahokeun kula teh deuk maling ya Allah wiridan manjur amat ieu sakitu coba minta ka Habib Rozak lain kos kitu nya namo ya goniu ya goniu ya goniu ya goniu nya nama serius minta wiridan bari nya teh sugi-sugi ya goniu ya goniu